ulah kaget urang lamun ngadenge Habib Lutfi jelema loba anu heraneun namu ka Habib Lutfi peju mah ngobrol bae jeung Habib Lutfi datang ke teu salat nyana kaget bertanya-tanya cenah Habib Lutfi wali pan teu salat nyana teh kaget ketika turun Jumat aya nu ngabejaan alhamdulillah saya tadi berendeng dengan Habib Lutfi sial meureun katipu kiai nu ngobrol jeung Habib Lutfi aya deui kiai anu ngobrol bae ngobrol gua ieu iraha salatna cek iraha salatna nah satu ketika kiai titah nyokot asbak ka jero kamar ambilin asbak di jero kamar Habib Lutfi keur salat di ditu aya di ditu aya tuturkeun ku sia-sia nu katipu bakalna kamari bae ge kapan dek undangan ka ditu ka Gandaria nyana hees ti jam 10 zuhur hees keneh asar hees kadeuleu ku hadamna jah hees keneh magrib hees keneh bae endeu kumaha ka Gandaria aja hees di zuhur asar magrib hudang-hudang jam 8 heuai ha bae suuzon sia jana teu salat bahaya sih atuh geus kos kitu bae emang wa bal kahar matak besingke kadeuleu haji pende teu salat rante teh bae dijamin kukula nitahna ge kula mah geus langsung rantek cenah kiai besi katulah ajeun aing mah hayang nyahot katulahna geus jeung sanggeus tadi rantai ragageun ka sumur pareum deui emang ku bagus Gus Dur mah tak diisukeun dina koran urang inget bae kegedean perut tidak salat lantarannya waktu di Australia bareng jeung sababaraha kitu penulis naon gara-garana wartawan payah itu nyaho cicing hartawan warta payah anak buah ya Haji marahan nu salah nah diberitakan Gus Dur sudah tidak sholat lagi karena kebesaran perut beres kan sebab naon nyana di Australia selalu mendampingi zuhur asal maghrib tidak sholat zuhur asal maghrib tidak sholat ketika kapanggih jeung salah saurang anu selalu bareng jeung Gus Dur di hotel sholat bae bingung nyana Masya Allah ketika berbarengan kiai mah sumaot di Kerapyak sedangkan nyana wasiat ingin diimami oleh Gus Dur masih kena ya di Australia kuabeh bingung ini wasiat saya ingin diimami oleh Gus Dur karena Gus Dur di ditu bingung udah tidak mungkin terjadi marilah kita laksanakan sholat mayit Gus ngajejer kabeh pas dek ditunjuk imam Gus Dur assalamualaikum maka sendal cepit sebelah lain alal hak lain lalagan sendal jepit sebelah lain assalamualaikum langsung Gus Dur kaharep teu dititah deui sebab lawan geus jambung rohna nyana mah tuh geus teu diberitakeun deui langsung sholli ala hadzal mait arba'atan imaman Allahu akbar masyaallah on teu gideug kabeh loba nu teu sah salatna lantaran mikiran isis Gus Dur asli lain seperti itulah Gus Dur diomongkeun dijeljele dijojore apa marah moal sebab waktu saya dijelekin mungkin kelihatannya seperti itu teu marah asli lamun wali nu asli digogoreng moal marah sebab katembong kunyana nu jorekna lamun lain wali marah boy aji pengen gak salat hei goblok sia pajar teu salat aing tolol baguran sasia salat jeung aing hayo sia mah subhana rabbiyal a'la ngan 3 aing mah 21 goblok beureun tungtung nama ribut sholat Gus Dur jojore kok maneh Habib Lutfi kuari jojore moal marah sebab naon penglihatan si makieu penglihatan si makieu lain-lain pokona moal kaharti kawari deka Gandaria lohor hees asar hees maghrib hees hadamna neuleu ieu pan deuk acara ka Gandaria po tidur bae asa anu wani ngahudangkeun Habib Lutfi wani atuh emang si ieu dihudangkeun si ieu mah mun hees ngahudangkeun ge make suku hoi nya suku nya bodem hudang ya hudang
Habib Lutfi sanuan hes bae teu salat zuhur asar magrib sehingga ada di lain tempat deuleu aya eueuh cik Gusti Allah hadis qudsi nu dijelaskeun ku Kangjeng ana inda dhanni abdi bi wa ana ma'ahu hina yadhkuruni kaula mah kumaha sangkaan hamba kaula ka kaula sangkaanana deket kula deket sangkaan bareng kula bareng sangkaan dunia aya jauh kula sangkaan dunia eueuh kula aya deket wa ana ma'ahu hina yadhkuruni kuring bareng jeung hamba waktuna hamba inget ka kaula tergantung inget-ingetna di mana ingetna di jero hate zakartuhu fi nafsi di mana ingetna di jelema loba zakartuhu fi malain asana minhu. Jadi manusia dengan tafakurna beda-beda. Fal muradu minhum ban fi wujudil insan. Jelema anu wujudna manusia wa huwa ilmu tafakur eta la ilmu tafakur tergantung pemikiran-pemikiran. Urang ngahiji ku ari di dieu pemikiran kan beda-beda. Aya anu di jero majlis mah di jero majlis bae ngadengkeun ngaji. Tapi pemikiran kana usaha mah usaha bae di dinya makomna lamun jelema teh orenganan dina jadi pamarentah bergelut di politik atuh makomna di dinya ngaji mah ngaji bae orenganan mikiran nama politik bae okos jelema boga hutang eueuh jang mayar kajen di bank balerkeun ka mamana ge kadinya deui hutang deui ngalamun deui teu bisa henteu kajen ku kupang okot jelema jatuh cinta kajen di bang balerkeun ka mamana ge tah hunung nu dihandapeun bibir kadeuleu bae hunung ngobrol sakedeung ke ngahuleng ngobrol ke sakedeung ke gahuleng ngobrol ke naon ke gahuleng deui wih eta bibir terbayang-bayang masyaallah. Terasa dunia ini milik kita berdua. Insyaallah, Masya Allah. Yang lain cuma ngontrak. Allah hari. Di jero hatena apapun yang terjadi akan aku laksanakan. Gunung yang tinggi akan kudaki, lautan yang luas akan kuseberangi demimu. Oh, pohara jasa. Engkau jangan cangcaya. Apa itu cangcaya? Pokoknya walaupun bagaimana nyawa akan kutaruhkan. Engkau jangan cangcaya. Didinya makomna. Ieu mah keur jaritakeun cinta ka Allah. Urang kadeukeutan urang ka Allah teh dengan bahasa usul ilallah ma'rifatullah ngaranna kumaha tabirna. Ketika tabirna nyingka brek eueuh tabir urang jeung Allah usul ilallah. Kahalangan ku kahayang urang tek dieu tabir antara urang jeung Allah. Kahayangna nambah tak makin kandal. Nomor kahiji urang hayang boga jabatan apapun akan dilaksanakan bila perlu dibeli hulu-hulu jelema jauh urang jeung Allah kahalangan ku tabir jabatan. Di samping eta urang dek meniti usaha deui nyeun pabrik anu bakal menampung karyawan 1000 karyawan. Kurang dijieun manajemenna sedemikian rupa arahan pemikiran urang teh per detik per menit per jam teh ieu teh nyaritakeun tentang memikirkan tentang tabir, memikirkan tentang pabrik. Manajemen tambah deui tabir antara urang jeung Allah ku pabrik. Keuntungan nangke kurang bakal dibelikan ka sawah puluhan hektar ke urang jadi tuan takur tabir urang di dinya aya
pamajikan gatu kudu nambah maknya mobil anyar deui pabriknya pamajikan nu eta keneh kuno kuno atuh emang diberebes awewe jangan keberebes jenting hideung ge tukang endog asin penting nurut kurang puas ka Lampung putih gelis ngan adat nah tabir urang seperti itu jaritakeun tabir terlalu luhur tambah berenanan urang mah nu handap bae deuh hayang meuli samping bagus Allah kahalangan ku kahayang samping deuh hayang meuli baju bagus deuh hayang meuli jas tabir ulah aya kahayang gerage picen set arahan tuh dengan gua tafakur renungkeun ku urang lamun cek Kangjeng Nabi dunia teh ieu teh horenganan fana kunaon di hati aing resep kana dunia pajiin jiin atuh aing jeung ucapan Kangjeng jelema nu cinta dunia mah moal wusul ilallah usahakeun ku urang awak sia kunaon resep bae kana dunia teu meunang manggih motor mobil resep bae manusia makhluk resep bae aju sia aya resep kos kitu makan siang ke menikmati engkena ka dituna teu meunang aya jelema hayang diwadoh-wadoh wadoh Haji Pendi kabeuli di mobil tah wadoh Haji Pendi mah keren banget nah waduh Haji Pendi mah hebat jasa nah Gus siapa dulu dong nah didinya lah tabirna antara Haji Pendi jeung Allah datang ka paeh kahalangan Allah na mantak meujeuhna di ka jahanamkeun bidadari ge kageteun aya nyana di sorga tidak layak kayaknya orang gini masuk sorga saya nggak mau meladeni usul dia ke malaikat Malik mohon supaya diterima ini warga surga yang harus pindah ke warga neraka. Emang kenapa? Oh, malaikat Ridwan juga di sana udah nggak ngeruin kayaknya. Iya, lah buset deh. Buju Buneng ini ada di sini orang potongan kayak gini kan gak pantas di sini. Dia mah harusnya sono, dia mendir marunde deh. Nah, tafakur sekali dua kali datang ke boga pemandangan heueunya ngahalangan. Mimiti nama api lain teh lalagaan mong kadituna embung beneran lalagaan heula lalagaan lalagaan heula engke jadi bebeneran urang ge mimiti nama susuganan bogoheun susuganan boga jadi boga beneran tuh kan lalagaan heula jeung Allah ge lalagaan heula penting teh udang zikir lalagaan teh ka bala dituna betah. Oh. Nah, iyalah. Jadi fal muradu minhum nu dimaksud tinu kabeh tadi man fi wujudil insan manusia wujudna jelema wujudna manusia tetapi tergantung wahwa ilmu tafakur di jero tafakurna kumaha wujudna manusia tapi tafakurna kumaha aya di kata tafakuranana di dinya lah makom jelema teh dina tafakurna pemikiran anak cok gerage pemikiran etalah tak wujud manusia tapi pemikiranana garong wujud manusia tapi pemikiranana mau wujud manusia tapi pemikiranana buaya darat sia ta buaya darat ngarayap buaya mangarayapna di leuweung sia mah dibujal ibu buaya darat ya. Itu menang mangi bujal ngarayap bae buaya darat gitu ngaran. Tah, ya satapakur da jelema.
Jadi urang bae maragap aing napakuran naonnya unggal poena. Sok bertanyalah pada rumput yang bergoyang. Sok bertanya urang ka diri urang. Saya sudah sebut tapakuran Gusti awak naon? Pemikiran sia sebenarnya naon, hayang naon sia hayang naon, jeung pagawean sia naon, hayu jawab ku sia sorangan, goblok meureun sia. Siapkeun ku urang hoe. Goblok ge sia ye, paing. Dihajar sia paing ha. Hayu sia. Di ka mana sia ye? Ye hoe ye, goblok. Awas sia ye, dikaceulikeun su ka sia. Ha? Nyeri sia ge. Hayo sia. Lalaga awak urang. Man fi wujudil insan wa huwa ilmu tafakkur. Ieu maki cakang jeung Nabi tafakkur satin tafakkur sajam teh leuwih bagus tibatan ibadah satahun. Tafakkur sajam leuwih bagus tibatan ibadah terus bae satahun teu eureun-eureun jeung tafakkur sajam hebatan tafakkur sajam. Nomor kadua mata tafakkur saatin khairun min ibadati sab'ina sanah. Tapakur sajam leuwih bagus tibatan ibadah 70 tahun tadi masa tahun. Nu kadua mah 70 tahun. Nu katilu mah tapakur satin khairun min ibadati alfi amin. Tapakur sajam leuwih bagus tibatan ibadah 1000 tahun. Coba eta kok beda-beda sih? Tergantung tapakurna. Nu mantak pataifa taufiqu bi fi ngeropkeun anak kieu ye. Nomor kahiji cek tadi teh nomor kahiji tafakkur satin khairun min ibadati sanat tafakkur sajam leuwih bagus tibatan ibadah setahun. Eta teh horenganan man tafakkaru fi tafasilil furu tafakkur saatan khairun min ibadati sanah. Napakuran dina rincian-rincian puru cabang-cabang. Eta tafakkurna sajam leuwih bagus tibatan ibadah setahun. Tafakkur dina masalah puru iya fikih. Tapakuran kurang tentang cai, tapakuran tentang praktek wudu, tapakuran tentang syarat jeung rukuna, tapakuran kurang salat, rukun-rukun jeung syaratna. Geser-geser kurang mun kitu aing bakal nasah mun kitu bakal teu sah. Lamun kitu bakalna afdol, mun teu kitu bakal kurang afdol. Kurang ngarawudu cek heula caina, dicek heula tapakuran kurang cai, ieu cai ti mana? Ieu aya di dieu. Dipake kurang pake susu cititah kusaha ieu teh. Kemudian carana kumaha ieu teh. Sanggeus teh urang wudu sesuai sah tah henteu. Ketika urang sah ieu makom urang tadi mah urang boga hadas ku ari mah urang suci. Napakuran bangsa puru-puru inya tah napakuran kos kitu leuwih bagus tibatan ibadah setahun. Kecil tah. Ku ari mah napakuran teh jurusanana geus mendalaman tafakkara fi marifati ma yajibu alaih minal ibadah. Ku ari mah napakuran nganyahokeun naon wajib urang ti jurusan ibadah. Ibadah mana nu wajib ka urang kurang dilaksanakan sesuai apa henteu ieu teh ibadah secara zahir ieu secara batin geus jadi ibadah tancan. Kadeulina mah urang di masjid di luhur sajadah nu ge meunang di Mekah meulina gambar Baitullah nage aya ngejedog di dinya. Haju urang nage make top make baju jubah meunang meuli di Mekah depang mahalna deui make sorban nu bagus diudeng-udengkeun ku urang. Di luhur mah sajadah di jero masjid daging masjid anu hebat di jero masjid daging masjid emas kubah emas Depok salat di tengah deh tengah-tengah masjid pas luhureun kubah hebat aing ieu asup salat henteu sicak Allah ku manusia mah tuh Haji Pendi keur salat orenganan di jero nama keur hayang kalem ku makhluk. Yo aing yo hebat yo. Tuh, asli soal apa itu? Mana ketangtuan jeung keharusan. Dimurdikeun ku urang, Gusti. Secara zahir mah abdi teh salat, ieu teh secara batin mah meureunana abdi teh can kaasup salat ku Gusti. Ketika abdi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in abdi ka Gusti unggul ibadah ka Gusti unggul api nyuhunkeun tulung. Ketika urang masih keneh dagang cek Gusti Allah kadzabta bohong sia.
cenah ka aing ibadah sia ka aing masrahkeun kos sia dagang kadzabta bohong sia. Ketika sia iya kana budu iya kana nasta'in dina suratal mustaqim tuduhkeun Gusti abdi teh agama anu lurus teh siratal ladzina an'amta alaihim nabiyyin sidiqin syuhada'i wassalihin. Ku sia diomong-omong tapi sia ngadeukeutan katingkah laku sia Firaun. Ai ku sia dipenta nama sia teh hayang ihdinas siratal mustaqim tapi kalakuan sia teu meunang bae make baju nu jore asal nu jore bae rarasan teh sia kurang pede. Berarti sia lain ka aing ditutupan auratna hayang katangen ku makhluk kadzabta bohong sia. Ngomong sia sidikin tapi sia horeganan kadzabin kadzabta bohong sia. Tapakuran kurang Gusti abdi loba salah ternyata Gusti. Babacaan abdi ku abdi dibaca menang ti Gusti tapi henteu dipake ka Gusti. Salat anu dipraktekkeun kudu ka Gusti, rukuna sujudna jeung itidalna segala rupa horenganan teu ka Gusti abdi teh ditapakuran kurang loba kasalahan nu kamistian name horeng ibadah teh lain kitu Gusti nek dikagustikeun we Gusti dimulit-bulit dimurni-murni dilempeng-lempeng geus atuh berarti kunci nama ulah hayang resep ka manusia ulah resep kana dunia ka Gusti bae sebab dunia eta lah nu bakal ngacak-ngacak antara urang jeung Allah, makhluk anu bakal ngacak-ngacak antara urang jeung Allah, nafsu ngacak-ngacak antara urang jeung Allah. Gusti tapakuran kurang dimurni-murni tah lamun napakuran kos kitu eta sajam bae khairun min ibadati sab'ina sana. Lebih bagus tibatan 1000 tahun 70 tahun. Lamun napakuran dina maripatillah marifat ka Allah wa ka Allah Gusti. Korenganan sakabehna pagawean teh nu Gusti ketika abdi ngaku-ngaku berarti abdi musyrik. Marifat ka Allah mah gitu. Nyaritakeun urang syariat fikih musyrik teh ketika jelema nyembah ka lain Allah musyrik. Dina ilmu marifat bahasa lain ka Allah bae ge eta musyrik. Ngaku bahwa ieu mata abdi goblok buku nu aing musyrik. Ngaku ieu mah teh nu aing musyrik. Pengakuan salian Allah eta teh musyrik ceuk ahli hakikat, ceuk ahli marifat. Sebab ahli marifat mah anu diakui walti Allah pagawean tunggal nu Allah, sifat tunggal nu Allah, asma tunggal nu Allah. Geus lamun pagawean tunggal nu Allah, sifat tunggal nu Allah, asma tunggal nu Allah, atuh moal kaluar asma jeung sifat tina zat Allah tunggal Gusti Allah hiji dina pagaweanna, hiji dina sifatna, hiji dina asmana. Geus kabeh nu diaku kurang nu Allah. Ieu robah nu Allah, ieu cicing nu Allah, sugi nu Allah, sehat nu Allah, gering nu Allah, geus kabeh teu aya nu dipenta tuling walti ka Gusti Allah, sadaya-daya nu Allah, sakumaha Syekh Siti Jenar. Kabeh ge nu Allah, Ki Halaj nu Allah, ma fi jubati ilallah. Geus Allah, hiji bae Allah. Nah, lamun napakuran soal eta kakarak eta tapakur saatin tapakur sajasa saah khairun lebih bagus min ibadati alfisanati dimang saking ibadah 1000 tahun. Nu mantak di mede Sunan Thaib nya nama gawena teh ngaringkuk bae. Ngaringkukna diandapeun bedug nu mantak disebutna mede okosiki mede merongkol. Tapi horeganan ibadah lamun ditimbang nyana jeung jelema 1000 tahun nyana merongkol masih merongkol. Dumantak sing hade besi aya kieu merongkol eta ge sarua mending digujubarkeun. Ulah kaget urang lamun ngadenge Habib Lutfi. Jelema loba anu heraneun namu ka Habib Lutfi peju mah ngobrol bae jeung Habib Lutfi datang ke teu salat. Nyana kaget bertanya-tanya cenah Habib Lutfi wali pan teu salat nyana teh kaget. Ketika turun Jumat aya nu ngabejaan alhamdulillah saya tadi berendeng dengan Habib Lutfi. Ih sial meureun katipu kiai nu ngobrol jeung Habib Lutfi. Aya deui kiai anu ngobrol bae ngobrol gua ieu iraha salatna cek kana iraha salatna. Nah, satu ketika kiai titah nyokot asbak ka jero kamar, ambilin asbak di jero kamar. Habib Lutfi keur salat, di ditu aya di ditu aya. Tuturkan ku sia-sia nu katipu bakalna.
kamari bae ge kapan dek undangan ka ditu ka Gandaria nyana hees ti jam 10 dohor hees keneh asar hees kadeuleu ku hadamna aja hees keneh magrib hees keneh bae endeu kumaha ka Gandaria aja hees di dohor asar magrib hudang-hudang jam 8 heuai ha bae suuzon sia jana teu salat bahaya sih itu geus kos kitu bae emang wa bal kaharti mantak besingke kadeuleu haji pende teu salat rante rante bae dijamin kukula nitahna ge kula ngomong geus langsung rante cenah kiai besi katulah ajeun aing hayang nyahot katulahna geus jang sanggeus tadi rante ragageun ka sumur parem deui emang ku bagus Gus Dur rumah tak diisukeun dina koran urang inget bae kegedean perut tidak sholat lantarannya na waktu di Australia bareng jeung sababaraha kitu penulis naon gara-garana wartawan payah itu nyaho cicing hartawan warta payah anak buah ya Haji marahan nu salah nah diberitakan Gus Dur sudah tidak sholat lagi karena kebesaran perut beres kan sebab naon nyana di Australia selalu mendampingi dohor asal maghrib tidak sholat dohor asal maghrib tidak sholat ketika kapanggih jeung salah saurang anu selalu bareng jeung Gus Dur di hotel sholat bae bingung nyana Masya Allah ketika berbarengan Kiai Mas Sumaot di Kerapyak sedangkan nyana wasiat ingin diimami oleh Gus Dur masih kena ya di Australia kuabeh bingung iya wasiat saya ingin diimami oleh Gus Dur karena Gus Dur na di ditu bingung udah tidak mungkin terjadi marilah kita laksanakan sholat mayit Gus ngajejer kabeh pas dek ditunjuk imam Gus Dur assalamualaikum maka sendal cepit sebelah lain alal hak lain lalagan sendal jepit sebelah lain assalamualaikum langsung Gus Dur kaharep teu dititah deui sebab lawan geus jambung rohna nya nama tuh geus teu diberitakeun deui langsung sholli ala hadzal mait arba'atan imaman Allahu akbar masyaallah on teu gideug kabeh loba nu teu sah salatna lantaran mikiran isis Gus Dur asli lain seperti itulah Gus Dur diomongkeun dijeljele dijojore apa marah moal sebab waktu saya dijelekin mungkin kelihatannya seperti itu teu marah asli lamun wali nu asli digogoreng moal marah sebab katembong kunyana nu jorekna lamun lain wali marah boy aji pengen gak sholat hei goblok sia pajar teu sholat aing tolol baguran sasia sholat jeung aing hayo sia mah subhana rabbiyal a'la ngan 3 aing mah 21 goblok beureun tungtungna mah ribut sholat Gus Dur jojore ku maneh Habib Lutfi kuari jojore moal marah sebab naon penglihatan sieu mah kieu penglihatan sieu mah kieu lain-lain pokona moal kaharti kawari deka Gandaria lohor hees asar hees magrib hees hadamna neuleu ieu pan neuk acara ka Gandaria oh tidur bae asa anu wani ngahudangkeun Habib Lutfi oh wani atuh emang si ieu dihudangkeun si ieu mah mun hees ngahudangkeun ge make suku hoi nya suku nya bodem hudang Habib Lutfi anu wani hees bae teu salat lohor asar magrib sehingga ada di lain tempat deuleu aya eueuh geus kos kitulah wali Allah hese anu nyana malamun keur puyeng-puyeng hayang kapanggih jeung Kangjeng Rasul atuh hese kan geus rindu jasa ka Kangjeng Rasul ngoncian maneh tek kapanggih jeung Kangjeng Rasul walaupun mimpi pohar kuari kapanggih jeung Syekh Maulana Hasanuddin bebejakan ka kula saya ketemu dengan dan lain-lain sebagainya kapanggih jeung nu kosdar itu saat Habib Lutfi nyaritakeun kapanggih jeung Syekh Maulana Hasanuddin ieu kapanggih jeung genderuwo
tukang itu urusan. Main kabehan bae. Nya namanya bae. Nailah keur carita tapakur di mana orang kuari posisi orang di dinya maka kurang. Wujud insan man fi wujudin insan manusia jelema keneh dahar nakur, pakaian nakur dan lain sebagainya, tapi pemikiran nu beda-beda. Di dinya lah pangkat-pangkat manusia. Pada hakikatna ieu mah halu tajalli. Kabeh ge kapan ieu tajalli Allah, emang lain nang Allah ngayakeun nang Allah. Eta demo lain nang Allah tajalli. Ari eta Ahok kos kitu lain Allah nang Allah ditajallikeun. Deuk kumaha aya hikmah jeung rahasia. Hendak memperlihatkan datang kemana ulama-ulama Allah menyikapi soal eta. Aya anu jelas-jelasan, aya anu semu-semuan, aya anu jelas-jelasan nang tanganana. Satu sosok manusia nu ditajalikan ku Allah kos kitu, wah merambah kemana-mana. Jain Allah bae nu menilai, urang ge bisa menilai kieu itu mah bener, kieu itu mah salah, kieu itu mah jahanam. Atuh dah Allah. Ketika Allah nyieun eta lah malu tajalli. Nah, kitu kae ulama eta ditajallikeun ku Allah kumaha manusia ulama eta ditajallikeun politikus kabeh lain nang sasaha kabeh ge nang Allah ketika orang kembali ke hakikat nu puyeng kabeh nang Allah tinggal kumaha urang nah urang teh kumaha tapakurna kos kitulah orang masih beruntung di zaman urang baheula aya Gus Dur tina teu kaharti jadi kaharti kuari tanda kewalianana teureun-eureun nu zarah panen teh mamun pae boro-boro batur pamajikan ge embungeun zarah anak ge kita zarah ku bapak lah bapak mah lagi hidupnya begitu ngapain kita zarahin iya tuh dia makan manusia bukan jin bukan ngapain kita zarah anak lagi kos gitu tah geus teh kita kalau batur. Tapi Gus Dur bae saha kabeh zararah. Urang aya inget bae ka almarhum Abah bae ge Cina bae ge zarah. Di Cina. Kula zarah ka dinya aya Cina keur kikieu ieu mah jadi cek cek urang teh macan naon nya ieu. Beres ditanya cek, engko ini zarah. Iya. Emang siapa yang suruh? Saya aja sendiri katanya mau. Dari mana? Dari Jakarta. Ini kok bisa jarah? Dulu kan saya susah, sering jarah ke bapak, katanya sekian dulu jadi kaya. Jadi saya rasa terima kasih. Boleh nggak saya di sini apa namanya masang hioh? Boleh kok. Gitu. Sing kok jarah ke abah. Ndak kuasa masih inci jarah. Atuh gitu itu urusan Allah. Rasa terima kasih jana dengan doanya nasa bodoh. Tapi urusannya anak. Kok mau ka Gus Dur ke abah bagai si engkoh jarah. Itu kok maka Gus Dur itu urusan jada teureun-teureun zarah terus bae salah satu tanda kewalian manusia setelah maut loba nu zarah salah satu tanda kitu bae geus lamun tadina hebat geus mautna nu zarah lain wali sebab wali mah engke geus nu zarah ge timbul sorangan aya urang mapan hayang seungit awak urang dimenyak seungitan aya wali bas seungitna seungit rohna nu kaambe ku irung roh deui urang mah bau make sesengitan sengit ai awak nama sengit ai roh mah bau bentek iyalah tergantung tapakur sok geura mulayan urang lurus-luruskeun gara tapakur teh kadu tadi teh apakah tafasilil furu apakah tentang mayajibu alaih minal ibadah apakah tentang marifatullah di mana urang tapakur cenah kula ge tapakur lain cenah kieu kumaha sia kula ngalamun bae bu lamun ka beuli mobil eta tapakur lain kiai goblok tah mah hayal tolol besi aing mah besi ngakurkeun kos kitu tapakur babuk sia ku aing wallahu alam bisawab lamun urang cinta ka makhluk bae anu ngan sakadar karesep nangan sakadar karesep mata doang bisa jelema teh edan kaedan-edanan kunaon ka nu nyieun urang teu pernah kaedanan kunaon ka nu nyieun langit bumi teu pernah kaedanan kunaon kanu nyieun sehat ka urang teu pernah kaedanan kunaon kanu nyieun hirup urang teu pernah kaedanan anu ngajangjikeun urang bakal ka sorga urang teu kaedanan goblok meureun sia ieu goblok-goblok pan embung aya aslina pan goblok eta cege ulah ieu goblok-goblok maksudna miceun goblok ai goblok bae mah teu pernah dipiceun tah ieu urang
embung urang digoblok-goblok kayak kanyawan-kanyawanana tak neraka sia keur ieu embung digoblok-goblok bukti dah jadi beulem gua karek ngaku heueuh nya kiai tah keur ieu jadi ternyata manusia asli nama manusia mah nusok tafakur lamun nusok ngahayal eta mah jurig neges ngahayal be sarwiti ku demplon-demplon teh juri kita udang hesa dung ngahayal deui ko karung can laku bae kamang-mang aju diuk bari ngopi aduh ieu dagang mah dagangan hutang bae momonon aju terus terus jadi terus eureun di urusan dunia jeung makhluk bae eta mah ngaranna nu kitu kamang-mang momonon jurig hari asli manusia masuk nunapakuran kana ka maha kawasan Allah ka maha kersana Allah mimiti napakuran tentang maha kawasa jeung kersana Allah terus ditapakuran makhluk-makhluk Allah nu kabeh ge horenganan aya nu ngendalikeun ditapakuran kurang kanikmatan teh horeng aya nu mere tah kabeh genep tentang tafakur letak manusia horeng asli nama kubaha tafakur sebab tina tafakur bakal kitu ngabuah makrifat jadi urang teh ya makom urang datang ka mana wau urang ka Allah didinya makom urang lamun urang wauna teh ka Allah melalui syariat doang eta berarti ngan kata datang ka TK paud lamun wau urang ka Allah teh rada eungkeut telanan tarap-tarap ngalempengkeun tujuan ka Allah leleng ka halu urang teh norekat rada deres kuari mah eta kakarak deuk kita mah kos kitu mah anak karak deuk kuari mah berangkat salik ngaranna lantaran orang suluk buah datang buah henteu ngannyana berangkat ieu geus luar biasa sebab boga maksudna eueuh kadua salian Allah lamun geus usul ilallah trek bayap ka dieu cak Allah manehna ti jauh ku kaula ditinggalikeun bae oser-oseran berang peuting teh hayang ka kaula ye kuari mah kula geus aya di dieu ka dieu masyaallah usul ilallah arif billah geus tah nu tadi dicaritakeun urang di mana ieu ayo syariat ge urang mah kaman ieu umblak-emblek bae boro-boro deuk norekat di syariat ge umblak-emblek nya sia umblak-emblek mah kos budak anu ndaharna hararese teh hararese dihuapan ngabalem bae dahar sorangan henteu ditinggalkeun ceurik umblak-emblek tah kitu ngaranna tah sia mah dibere dahar teh ngemblek bae bahasa mana bubasia nanya bahasa mana bahasa sia tah ieu tafakur tumaddak kamari nomor kahiji tafakur saatin khairun min ibadati sana didinya makomna lantaran nomor kahiji mah ieu teh sakadar taufik da nerobkeun napi ayo gola man tafakkara fi tafasilil puru jelema nu napakuran dina rincian puru patafakkuruhu saatan khairun min ibadati sana mantap Kangjeng Nabi tafakkuru saatin khairun min ibadati sana handap tah mah ngan handap ge aya daek tafakkur mah jelema ngaranna jelema nomor kadua na tafakkuru saatin khairun min ibadati sab'ina sana tafakur sajam leuwih bagus tibatan ibadat 70 tahun rob keunana nomor kadua teh ieu teh man tafakkara fi ma'rifati ma yajibu alaihi minal ibadah napakuran nganyahokeun wajib ka dirina tentang ibadah
Nah fa khairun min ibadati sabina sana. Tingkat nangis menengah SMA, sekolah menengah atas. Ai tadi mah SD sampai dada. Dasar. Nomor katiluna tafakkur sa'atin khairun min ibadati alfisana alfi'am. Nafakur sajam tele bagus tibatan ibadat 1000 tahun rob kenana. Mantafakkara sa'atan fi ma'rifatillahi ta'ala saja lemanu nafakuran sajam bae dina ma'rifat ka Allah. Fa khairun min ibadati alfisana. Sarua jeung leuwih bagus tibatan ibadat 1000 tahun. Nyanana mah kadeurna hees bae morongkol bae. Tapi dibandingkeun jeung nu ibadah ngagedrug bae 1000 tahun hebatan nu morongkol. Antak besing ke ngangge nu morongkol di mah urang rante. Arti dah oreganan tapakur. Pernah encan orang tapakur tinggal tanya. Cobalah kita bertanya kepada rumput yang bergoyang. Ayah kita. Masya Allah garib. Kayak orang jadi jelema apa moal tanya diri orang. Siawak yang jadi jelema apa henteu, dek jadi jelema henteu, geus nyaho tarumus nah orang yang tafakur. Al muradu minhum man fi wujudil insan wa huwa ilmu tafakkur. Jelema-jelema anu dikatakan jelema nu tadi ana inda dhanni 'abdi bi wa ana ma'ahu hinna idza yazkuruni wa idza zakarani fi nafsi zakartu bi nafsi wa idza zakarani fi ma la zakartu bi la ta'ata man fi wujudil insan wa huwa ilmu tafakkur. Sok introspeksi pernah encan tafakur saenggeusna encan endek teu moal saenggeusna endek naon nu kudu ditafakuran. Urang kieu tah. Masya Allah teu majikan barang dibuka susuna ku gede. Tafakur teu beres. Teu beres tafakur. Paingan anak ande hasil tafakur. Ya Allah. Orang ibadah teh nu hese mah eta ngabeberes ieu. Nu mandak cek Syekh Abdullah Al-Ansari dengan bahasa Persia. Zikrukunna zikrika hitafakuri awarad. Saddaha zarani mu'inin bisakari awaradan. Kalau di Iran. Eta di Iran teh kos karena itu tah. Urang ningali urang Iran teh keur mujeuhna nyanyi. Dan bari kakarian nya nama tah set ka dieu. Oh, aju embat dak digu. Nyanyi dan nyada mah. Eta teh jadi meratapi ke terbunuhan Husain. Nyana teh karan tak Syiah teh kos kitu. Langsung ke sujud bruk di Iran. Masya Allah. Aja cariri. Ieu janjinya ieu teh. Takarakun zakariya kay tafakkuri warada. Coba ge. Akurkeun ge ditu ge. Si anak ka Iran atuh. Dimaksudna nari eling-eling kana berbagai eling ka eling teh nu hebat mah horenganan zikri eta teh tafakur kaula eling ka Allah nuka arit zikri teh tafakuri awarad. Artina tafakur anu selalu eling-eling nu lain tafakur mah tah kos kitu mah lain eling jelema jurig ieu tah tafakur eling ka Allah. Nah anu bakal nerusna kana deuketna rasa hate jeung nulungan kurusakna diri. Rasa diri bakal rusak. Urang kieu bae heulana nih.
urang bogoh ka hiji awewe perasaan kan dibawa kunyana dibawa urang dengan perasaan cinta teh pohara jasa eueuh ka isin urang eueuh ka isin eta cinta teh datang ka kos kitu eta wih atuh bahasana ge lautan yang dalam akan ku seberangi gunung yang tinggi akan ku daki macan yang galak akan ku terkam sumur yang mati akan ku gejeburkan diriku demi cintamu. Eta cinta pohara cinta itu cinta baedan emang ya cinta tak lamun urang cinta ka makhluk bae anu ngan sakadar karesep nangan sakadar karesep mata doang bisa jelema teh edan kaedan-edanan kunaon kanu nyieun urang teu pernah kaedanan kunaon kanu nyieun langit bumi teu pernah kaedanan kunaon kanu nyieun sehat ka urang teu pernah kaedanan kunaon kanu nyieun hirup urang teu pernah kaedanan anu ngajangjikeun urang bakal ka sorga urang teu kaedanan goblok meureun sia ieu goblok-goblok pan embung aya aslina pan goblok eta cek ulah ieu goblok-goblok maksudna micen goblok ai goblok bae mah teu pernah dipiceun tah ieu urang embung urang digoblok-goblok kayak kanyawan-kanyawanana tak ka neraka sia keur ieu embung digoblok-goblok buktina sia dibeulem gua karek ngaku heueuh nya kiai tah keur ieu ngebelaan pamajikan mending munggelis dagang berangkati jedur isuk balik jedur sore mangkaning teu salat aya ge salat geus mepet waktuna zohor ge geus aya di jam 3 sarakaat di waktu 3 rakaat di asar juga geraannya ada salat asar teu husuk ngabelaan anak pamajikan mending mun pamajikanna bager jeung geulis ieu mah barang dideuleuh nu ku sia dibelaan teh datang ka salat ge teu husuk kadang teu salat nya nyungir nya galak teu meunang salah saeutik urang dibelaan urang najun teu salat bloon sa coba yeuh bloon sa nyandung teu meunang ku nyana nyana geringan deui ditumpakan teu bisa ku urang aju urang dagang terus bae asal tadi bere duit marah nyandung teu bisa ji neraka jahanam tah mah ieu mah maksudna lain gitu ieu urang teu salat dagang ngabelaannya mending mun bager jeung geulis bugu jore di akhirat ka neraka otak pasang Masya Allah lainnya paatan di akhirat nyiksa urang encan di akhirat murantengan urang kapendi naon sia kapendi ini tanggung jawab wah geus aing di dunia ku sia di akhirat teh kula mah deuk nuturkeun bae nuturkeun neu ka mamana ge kula deuk nuturkeun bae sia mana suratna tah suratna jeleu sia surat neraka ai kakak sarua deuk kumaha coba bayangkeun hirup urang ke lamun kos kitu di akhirat naudzubillah min zalik tegas euy ka pamajikan mah sia ku aing dinapakahan diurus panggieunkeun imah meuli mobil segala rupa mah aing teu meunang tegas aduh sakjana tuh luas aya neuk mah anterkeun tah tsunami nah iya urang ieu kuari hirup kok teu wauh sih ka Allah nu ngawujudkeun urang anu ngarobahkeun urang nu nyicingkeun urang anu mere hirup urang mere nikmat urang nu paehna ge kunyana hirup kunyana masa si teu wauh diabaikeun perintahna dirumpak laranganana tapakuran geura ge hayang jadi jelema mah deuk datang ka mana geura eta modelna kieu ai tapakur bae ieu modelna ieu mun tapakur dibere teh ku Allah kanikmatan aya nyulusup gitu set aya anu batur henteu nyaho teh jeung henteu ngarasakeun urang ngarasakeun ku tapakur teh kuari mah ulah napakuran luhur-luhur lah eta mah engke bagian dina ilmu thariqah kuari mah napakuran bahwa Allah teh
bareng eta hiji begir hiji urang teh di tapakuran urang dipikir-pikir bahwa Allah teh orang babarengan jeung urang cak Quran cak Allah sorangan innallaha ma'ana wa huwa ma'akum aina ma kuntum nu tadi wa innallaha ma'al mu'minin sok tapakuran geura ge oh berarti bareng jelas ya yakin aing mah selalu kurang ditapakeun horeng bareng nah pas urang dibarengan ku Allah cicing urang dibarengan ku Allah gerak urang dibarengan ku Allah segala urang sapoe dua poe ulah loba-loba tapakurna sapoe teh sajam bae ulah haju terus bae urang merenung edan sia Yeay, kos gitu sajam, dele jam orang jam 2, nah datang ke jam 3 aing ge, ngelup bae urang. Tapakur, kamodelanana engke lamun urang tapakur ya, loba bahasa kawa urang, set. Anu makal nguatkeun kado dimaksud kurang nu nguatkeun kado maksud urang teh napakuran ma'iyah Allah babarenganana Allah jeung urang eta teh terus makin hari makin kuat aduh kadituna aya satu keindahan jeung aya energi baru anu urang teu nyangka-nyangka jeung urang teu ngitung-ngitung kok bisa kos kitu hanya dirina jeung Allah. Sebab Allah janji wallahul mu'ti Allah nu mere asal siana datang ke mana derajat urang diukur ku tafakur urang datang ke mana engke tafakur urang didinyalah makrifat didinyalah yakin didinyalah urang jadi jelema teh diukur ku kayakinan urang ke Allah endek ngayakinkeun nu mana ieu ana inda zonni abdi bi eta bahasa Allah hadis qudsi kaula teh ku bahas sangkaan hamba kaula ka kaula berarti kan kudu yakin urang kudu yakin ari eta teh salah saurang sahabat ngan pohoan tangarana anu haju paeh ditanya teh di kuburanana man rabbuka nyenengahan we kieu man rabbuka cek malaikat teh teh jawab berani-berani sia nanya ka aing malaikat ge kaget Ji, pan cek malaikat berani. Sia teh nyaho gamagola Rasulullah sallallahu alaihi wasallam cek Kangjeng Rasul ana inda zanni abdi bi aing mah Allah nyarita kumaha sangkaan hamba kaula ka aing teh boga sangka boga keyakinan bahwa aing paeh teh ieu bakal ka sorga masa kudu tanya keneh bae bohong berarti tak Kangjeng Nabi bejakeun ka Kangjeng Nabi weh cok malaikat weh pohara ieu bayu lagu bebeja malaikat upaya Gusti taya hamba Gusti ya teh tanya-tanya bae aduh tidak itu cak jadat teh nah atuh teh jelema nu boga yakin teh mah wali aing ngata hampura sia ka ditu datang deui Assalamualaikum handak nanya deui sia nya henteu jangan malaikat kula minta hampura gitu atuh nah iyalah kekuatan ana inda zanni abdi lamun urang boga kekuatan boga keyakinan bahwa orang paeh iman kabawa bahwa urang paeh aing di jero kubur moal ditanya aing paeh di jero kubur selamat aing dengan hadis ana inda zanni abdi dipendi paeh man rabbuka tenangnya nah kan mandra buka kok tuh nyatanya naon sia ngomong soekeun ka ija nyalah ge nyahoun sinarna eueuhan pan anu tadi mah malaikat ge ang-angan pan ieu bangun tenang kan model kieu bae sih urang naik motor haju di treat polisi kan urang aya ilmu tenang ada apa Pak wih pagi Pak iya nah kerja ya Pak tenang jadinya naga ya langsung bangun tenang gitu Pan jawaban trit sak polisi ini makanan gua diome ku polisi diome tenang aja sih Pak paling juga nanti tilang Pak wow cana naon geus kos kitu nyahoeun cenah ge tuh
komo lamun kendaraan anak orang Lexus balwa dia orang make baby band urang Lexus make Rolls Royce moal wanian cadu polisi kudu wanian boh atuh polisi jeung anakna eta teh mahalan mobil ku atuh eta kan keterlaluan urang mun ngomong kos kitu bongan polisi ge waduh penyakit ayeuna nanya-nanya kos kieu tah tapi nyana ge neuleuh supir lamun supir Haji Pendi sanajan Lexus abong teu percaya polisi lain nu nyana kajeun kumaha ge manya potongan kieu naik Lexus teu percaya teu percaya nu leutik kieu boga Lexus pacek nyana kunyin nya kunyin tetep ieu mah potongan angkot cek nyana ieu cak polisi bohong naik Lexus bohong ieu mah geus tah jadi sapotongan tetep paling luhur kelas kos kieu mah Avanza paling luhur geus naik ka Kijang Anyar geus teu asup aduh Masya Allah nah iya korenganan dengan tafakur urang teh keur ngajadikeun jelema ka diri urang asli na eta sebab naon wa huwa ilmul irfan tafakur teh ilmu marifat akni at-tauhid ilmu tauhid awal wajibin 'alal insan ma'rifatul ilah bistiqam lamun urang titah nganyahokeun pangeran abeh engke babari abeh langkah-langkah urang jelas dagang ka Allah maksudna ibadah geus puguh ka Allah jadi pejabat ka Allah tani ka Allah kanyahokeun heula sih Allah sebab orang bakal balik ke Allah lamun tadi dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat iya mah dari Allah oleh Allah untuk Allah ya jangan gitu tah Masya Allah minallah ilallah billah kabeh kan kalau kabeh urang di Allah emang aya nu kaluar di Allah jauh nah mantap wabihi dengan tauhid yasilul arif ila ma'rufihi wa mahbubihi dengan ilmu tauhid datanglah seorang arif kanu dikanyahokeunana jeung kanu bikacintana urang cinta ka Allah melalui tauhid katauhidan urang datang ka mana urang hayang wau ka Allah katauhidan urang datang ka mana sageus urang ngaji tauhid ditapakuran ku urang datang ka mana engke ge bakal juljol geura ge karasa maha agungna Allah maha kawasana Allah maha ngarunguna Allah maha uningana Allah jeung maha segala-galana Allah bakal karasa melalui tapakur moal aya jelema boga rasa tanpa tapakur malah aya tapakur masyaallah nandak opat alatna hiji zikir dua tapakur tilu riyadhah opat muraqabah sakit itu teh bakal jadi wali ngitungan mah babari cok laksanakeun Gus ya dugul zikir kakarak 10 bae heuai ieu tah sakit 5 nomor kalimana hidmat ngaladen nah wa natijatuh engke aya natijah cek bahasa urang cek bahasa mantek natijah lamun cek bahasa keren mah endingna siang ngadehem ka aing puncakna tauhid endingna aqtiranu birruhaniyah ila alabil qurbah hiber birruhaniyah kalawan bangsa ruhani ila alamil qurbah ka alam deket ka Gusti kuari makan orang teh sanajan di deket-deket teh boga rasa ngan sakadar dibiwir doang deketna Allah teh tetapi engke mah bakal karasa kunaon eta ku tafakur tauhid urang teh kurang diolah sanggeus diolah ditafakuran tauhid urang teh engke urang boga rasa deketna urang ka Gusti Allah eta teh urang bisa hiber ka Gusti Allah hiber ruhani urang nama cicing bae di dieu tapi boga rasa bareng jeung Allah urang nama cicing bae di kamar tapi boga rasa urang deket jeung Allah deket jeung Allah emang kumaha kitu rarasaan deket jeung Allah pohara aju karasa ti mana gerak karasana
teu bisa ku urang dipaksa eta bakos kitu mah. Contoh Isra. Kangjeng Nabi teh endek dideketkeun ku Gusti Allah ka Gusti Allah. Kangjeng Nabi mah henteu engah. Kangjeng Nabi na dibawa ku malaikat Jibril, apa engah henteu, apa hayang henteu. Dibelek Kangjeng Nabi, apa hayang henteu, teu engah Kangjeng Nabi. Dibersihan heula, apa engah henteu. Taekeun ka buruk, apa engah Kangjeng henteu. Diberangkatkeun Kangjeng Nabi, boga kahayang jeung deuk ka mana? Boga kahayang deuk ka mana? Henteu. Teu engah Kangjeng Nabi. Berangkatlah sampaikan ke Masjidil Aqsa, di Masjidil Aqsa naik ke Sidratil Muntaha, dibawa. Apakah hayang Kangjeng Nabi? Henteu. Apakah Kangjeng Nabi teh ieu teh kitu boga kahayang kemudian kitu boga kahayang maksud henteu ieu kumaha anu mawa bae teh. Oh ternyata datang ka Gusti. Urang kuari lamun dihayal-hayal tauhid urang datang ka paeh moal bisa teh mah jaya nu mawa. Nu mantak mun teu boga guru urang penuh ku hayal. Kudu boga guru, mulaina di mana jeung kumaha eta bae laksanakeun. Engke ge datang sorangan, trek. Oh, urang aya kos aya nu mawa teu sorangan, teu karasa urang ge teu engah. Dibawa di alam eta lamun Kangjeng Nabi berangkat teh di luar alam nu ieu. Alam anu itu urang ge dibawa di alam nu itu. Lamun Kangjeng Nabi mukalamah jeung Allah, urang mah ai carita mukalamah meumeureunana teh mah geus moal jasa di dunia mah. Neuleuh ge moal jasa tapi karasa mah bisa. Lamun Kangjeng Nabi Musa langsung ningali ketika di Gunung Sinai. Nabi Musa bisa, Kangjeng Nabi urang bisa. Berarti makhluk Allah bisa, ai ku Allah dibere mah. Ngan ai salian Nabi mah moal aya. Moal aya. Heula sanajan imkan cek akal. Cek akal mah urang imkan ngan moal aya, moal kuat. Moal kuat. Ngan kurasa mah aya dibere. Wali-wali Allah dibere rasa, mata hati dulu ke Allah. Nah, ilah bisa hiber ruhani teh. Ketika sholat hiber ruhani teh. Hiber teh ninggalkeun makhluk-makhluk manusia-manusia, dunia-dunia nafsu jeung setan. Nyingkap kabehi bercelek di hareupeun Allah, rasa bareng jeung Allah. Moal aya tanding nikmatna salat. Moal aya tanding lamun geus kos kitu. Ketika orang maca Quran lamun dibaca biasa bae mah eueuh rasa, tapi ketika make tadabbur mantak kudu tadabbur. Warattilil Qur'ana tartila, tambah ditadabbur. Sok. Urang maca Quran ditadabbur ku urang. Tadabbur bisa urang nu mere nang ka Allah ulah ngahayal-hayal ulah. Mantak lamun teu tapakur mah bisa. Ketika urang ke dibere dibukakeun hijab dina ayat anu mana engke tah mah hanya Allah anu mere ka urang. Baca sayat tadabburan, baca sayat tadabburan, baca sayat tadabburan. Engke ge Allah nu mere tak aya sesuatu anu di luar pemikiran urang. Oh kok kieu nyaholah kemahakawasaan jeung kemahaagungan Allah. Kakarak nyaho jerona rahasia Al-Qur'anul Karim. Tadabbur. Jelema bisa tamat sajam sakali atau sabulan 30 kali sampai sakali. Eta mangan saayat doang tapi tadabbur silulu ke jero rahasia maningan eta. Maningan eta. Lah cenah dua aing mah kendek lalaunan maja. Betul. Tungtung nama tamat henteu tadabbur henteu. Tadabbur teh. Kawagala Jalaluddin Rumi syaran sayamrugu qafuf qarabtum syihab syahban zid sitta qadartum bakal mapaesan qab qarabtum hartina qarabtum teh deukeut maraneh ka Allah naonna mapaesan teh moncorong nambahan ku anjeun tambahan genep qadartum bakal aya genep kawasa ente tafakur bakal deket ka Gusti Allah. Papaes deket bakal moncorong rahasia moncorong kolbu urang, roh urang, kolbu urang kabeh moncorong. Engke bakal nambahan genep qadar tu urang bakal dibere genep kakawasa. Lamun urang geus buka syafah
arif billah deket urang ka Allah geus eueuh halang eueuh hijab bakal aya genep qadartum iyalah engke urang bisa kawasa dina makom gowas bisa kawasa dina makom bahrun bisa kawasa dina makom hakamtum bisa kawasa dina makom kauharun bisa kawasa di makom sinasun bisa kawasa di makom insun wajinun wah coba hiji-hiji kumaha geura naon hartina gowas wallahu a'lam bishawab